Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun anu asup ka surga mah anu teu boga HP. Yuk urang dengekeun. Nah, lamun disebutan hiji-hiji eta teu bagus, mendingan urang bae kuarima nyekal diri urang aing sih mun balik ka sorga ka akhirat kira-kira imah aing nu mana ye anu bakal didatangan, apa imah nu di sorga apa imah nu di neraka. Urang geus boga rarasaan sorangan sebab anu bakal balik ka akhirat nu bakal cicing di imah sorga mah hiji jelemana tilok boga HP. Tah nu tilok boga HP bakalna cicing di sorga. Nu boga HP berarti kan hiji deui. Sama aja mau HP ente coba kalau keluarkeun lah. Coba udah suka bohong. Burut ya. Oh, sebab sama jaringan teu beres HP mah. Tah, eta ciri da eta be. Kadua di imahna tilok boga TV. Tah eta bakal balikna ka imah nu sorga. Lamun anu boga TV eta ka neraka. Imah nu di neraka. Dulgani boga TV teu? Boga tilu. Wah, masya Allah, tambah jeung anak incu berarti. Ya, teu aya hiji jelema kecuali ku Gusti Allah geus disadiakeun dua imah. Hiji imah di sorga, nomor kedua imah di neraka. Terserah urang kuari nu urang bakal balik ke akhirat, apakah deka imah nu di sorga apakah deka imah nu di neraka, pilihanana ayeuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qaili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in.
Al-mukarramun para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji anu ti Cipocok nu parantos masihan hikmah-hikmah maulid. Mudah-mudahan anjeunna dipasihan panjang umur, pasihan kakuatan, dipasihan kalaluginaan. Nu alhamdulillah malam ieu malam pertama maulid di Kampung Cilongok Citi. Alhamdulillah malam ieu di Cilongok dihadiri ku satu orang Aceh, ialah Bapak Putra, kedua Rajib Gandhi, Pak Andi, ketilu Haji Supendi. Alhamdulillah tanpa diundang datang babari apa guys. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah malam tanggal 2 ieu urang kumpul di dieu dalam rangka ngagungkeun ngamulyakeun kana dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu Kangjeng Nabi tepang kasep na jelema barang neuleuh ka dieu pang joren. Jadi hari ngadenge Kangjeng Nabi kasep biasa barang neuleuh ka dieu ya Karim, aduh potongan lamun Kangjeng Nabi ma akhlakna pang mulia-mulyana. Quran ngajelaskeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Mun hayangnya Quran lempang Kangjeng Nabi. Barang deuleu ka dieu pang robed-robedna. Ieu kukula dibawa gitu robah-robah kieu asal datang ka paeh kieu jangan mah kajen lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula lamun neuleuh Haji Pendi teh inget ka dongeng anu ulang tahun. Ayah nini jeung aki-aki umur 90 tahun ulang tahun. Asal Haji Pendi mah inget ka dongeng eta. Ulang tahun dihadiran ku anak incu cicit kabeh. Masya Allah atuh peserta anu penghadir ngaranna ge ngariung ieu. Araya kabeh. Haju dansa deui. Biasa dansa nini jeung aki-aki biasa dansa teh bahasa mana eta dansa main kencang-kencangan gitu. Ih nyana biasa make my darling segala my darling aduh I love you my darling nini eta. Geus beres teh ditanya ku peserta, Ki ini ai tadi my darling teh emang naon artina? Ih teu nyaho. Ki ai tadi my darling naon? Teu nyaho cek cenah. Teu nyaho. Ditanya Nini teu nyaho, ditanya si Aki teu nyaho. Eta bisa my darling gitu.
itu Darling teh gara-gara sini nih be nyebut Darling geus aki ge nyebut Darling maksudna naon maksudna ieu tah teu ngarti cek nya teh barang didesek be poho ka ngaranna cek nya cek nini aing ka bapa sia poho ngaranna cek bapana ge aing poho ka sia ngaranna orenganan parikun jadi eta pikun dan anu sok ulang tahun teh jelema pikun tah maningan muludan mun muludan kieu ieu ngaranna jelema bener ieu Haji Pendik kolot-kolot ulang tahun goblok ieu mah masa kolot ge ulang tahun coba cekel irungna pikun teh sih pikun dicelongok mah eueuh ulang tahun eueuh eget hiji 2 3 4 5 genep eta pikun ngaranna. Nah malam ieu mah urang maulidan mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus perjuangan Kangjeng Nabi sekaligus wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu urang harapan urang ku ngayakeun maulidan ge mudah-mudahan urang engke di akhirat diajak ka sorga. Boh Dul Gani amin. Oh potongan siapa Dul? Mana? Jana yang ke sorga Dul Gani. Jadi tapi jana Jum'ahna mah dihareup ngan nundutan bae. Ieu Dul Gani. Tah jadi sakali deui harapan urang mudah-mudahan jaga di akhirat diajak ku Kangjeng Nabi ka sorga. Sebenerna ye cek Kangjeng Nabi urang geus ngabogaan imah di akhirat geus boga cek Kangjeng Nabi ma min abdin illa walahu baitan teu aya hiji hamba hiji jelema kabeh kecuali nyana ngabogaan 2 imah di akhirat. Waduh mantep jasa. Baitun fil jannah wa baitun finnar. Hiji imah di sorga, nu hiji imah di neraka. Mudah-mudahan Haji Pendi bisa ka imah nu itu. Nu mana? Aya 2 imah. Urang kabehan ngabogaan 2 imah jang balik urang. Hiji imah di sorga, nomor kedua hiji imah di neraka. Urang ge boga rarasaan ieu kira-kira mun balik ka ditu ka akhirat, ieu urang bakal cicing di imah nu mana geus boga rarasaan. Geus boga rarasaan, ieu kira-kira ieu mah unek nanya bae ka jamaah. Mang Haji Pendi mun balik ka imah nu di sorga apakah imah nu di neraka? Tuh. Neraka cak Haji Adang neraka. Jadi geus diprediksi ku batur ge ngaji geus diprediksi. Nah lamun disebutan hiji-hiji eta teu bagus mendingan urang bae kuari mah nyekel diri urang aing sih mun balik ka sorga ka akhirat kira-kira imah aing nu mana ye anu bakal didatangan apa imah nu di sorga apa imah nu di neraka urang geus boga rarasaan sorang sebab anu bakal balik ka akhirat nu bakal cicing di imah sorga mah hiji jelemana tilok boga HP tah nu tilok boga HP bakalna cicing di sorga nu boga HP berarti kan hiji deui sama ngaji mau HP ente coba kalau keluarkeun lah coba udah suka bohong burut ya. Oh, sebab sama jaringan teu beres sampai mah. Tah, eta ciri da eta be. Kadua di imahna tilok boga TV. Tah eta bakal balikna ka imah nu sorga. Lamun anu boga TV eta ka neraka.
imah nu di neraka. Dulgani boga tipin teu? Boga tilu. Wah, masya Allah, tambah jeung anak incu berarti. Ya, teu aya hiji jelema kecuali ku Gusti Allah geus disadiakeun dua imah. Hiji imah di sorga, nomor kedua imah di neraka. Terserah orang kuari nu urang bakal balik ke akhirat, apakah deka imah nu di sorga, apakah deka imah nu di neraka, pilihanana ayeuna. Sok dirage. Ngan anu kumpul di dieu mah pasti ka sorga kabeh. Iya atuh ieu pan urang cinta ka Kangjeng Nabi. Ngan paling ge angel ka sorgana. Mampir-mampir heula, Haji Bahri mampir di warung kopi. Haji Masuri mah kong moal. Batur geus datang ka sorga nya encan. Haji Masuri keliling heula sebab di dieu nya sok keliling we pan. Eta angin geus ditarajakeun ku Dulgani ge, "Uwi ka mana uwi?" Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun jelema anu bakal jadi penghuni surga nu kuari ngabangun imahna dirapih-rapih, dibagus-bagus. Jelema anu iman pasti balikna ka imah nu di sorga. Amal mu'minu payabni baitahu bil jannah. Anapun jelema mukmin bakal ngabangun imahna di sorga. Jadi orang kuari kumpul di dieu teh sebenarnya ieu teh lain kerenanan keur ngabangun imah. Keur ngabangun imah di sorga. Aju urang kepenting tahajud, eta keur dirapih-rapih tah. Keur dirapih-rapih. Ulah tutungkul tahajud tilok. Tahajud tilok. Aing heran di jelema ieu. Aisal atuh kikian bae bener-bener. Masya Allah. Geus puguh pondasi-pondasi dem eta salat 5 waktu teh. Terus ornamen-ornamenna eta adalah puasa-puasa sunnah. Senin Kemis. Tah eta ornamen-ornamenna. Puguh salat duha babeh eta keramik granit. Lamun salat duha na 2 rakaat eta mah keramik ikad. Lamun 4 rakaat na ieu mah esedza. Lamun 6 rakaat eta marmer Padalarang. Lamun 8 rakaat Karara. Haji Pendi Karera. Itali istimewa. Terserah urang kuari ngabangun keur ngabangun imah diserahkeun ka urang. Jadi engke ulah kaget lamun urang ka sorga, "Ih imah saya nu bagus ieu mah bagus." Oh ieu mah imah Kiai ti Cipocok ku pantes. Iya ieu mah Rajib Gandhi Rajib Pandi. Wo bagus. Ieu saya ieu nu lurah imah lurah bagus babrurahna bageut. Ieu nu kentengan imah nu Haji Rusdi. Kentengan. Ieu nu eod dia, ieu nu Haji Masuri. Nya eod nya eueuh jelemana ka mana ieu. Jadi dibangunna kuari ku urang. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak para aulia Allah wanieun tapa di dunia jenting teu dahar ge asal ke di akhiratna rapi jenting baju teu pati mewah ge asal di akhirat kajenting teu boga kendaraan ge asal ke di akhirat kuari dibangun terus wanieun nya nama mentang mata ti peuting maca Quran teu eureun-eureun maca sholawat zikir moal kebel ieu urang hirup di alam dunia teh moal kebel. Dulur urang nu kira-kira bakal panjang umurna Jainal teh Jainal babaturan Haji Munjir
tak babaturan Haji Munjir babaturan Haji Rusdi geus ti heula jenal geus kieu bae di gara ka dieu di mana Haji Uwi jenal geus ti heula tuh Masya Allah nu ngarora keneh kunyana ge di deuleuhan bae ieu kudu karumpul di dieu aya naon cek jenal teh oh muludan sakit ngadengekeun kuburan ada deukeut eta di dieu da deukeut eta itu saja oh Haji Bahri tah iya kan dideleukeun moal kebel urang Masya Allah karim geura bangun ku urang imah jang urang bangun ku urang supaya rapih urang lamun ningali BSD bangunan beuh kabita lamun urang di modern ningali beuh kabita di Kelapa Gading aya nu laporan kamari ieu neuk ngajual imah hargana 40 miliar minta doana cenah kiai ieu imah dijual sabaraha hargana 40 miliar oh cekulat teh mun dijual ke Haji Rusdi mah mantep ya 40 miliar batur mah ngajual imah teh nah eta kan di dunia beuh kobo di akhirat bangun ku ari ku urang ulah asa-asa urang bangun melalui hijrah minal ma'asi atau minal maksiat ila taat hijrah ya Kangjeng Nabi teh kapan diutus ku Gusti Allah di Mekah lahir di Mekah diutus di Mekah 13 tahun cicing di Mekah kemudian pada tanggal 13 September tahun 622 Masehi ya hijrah ke Madinah mantak hijrah teh mun dina fikih hijrah teh pindah min daril kufri ila daril Islam tapi di manaan ku ulama panjang hijrah teh urang mah hijrah teh ku ari mah geus bae hijrah tina maksiat kana taat mulai ku ari mengenal Kangjeng Nabi teh sebagai rahmatan lil alamin kemudian Kangjeng Nabi teh adalah basyira wa nadhira wada'iyan ilallahi wasirajam munira melalui petunjuk Kangjeng Nabi urang setelah nyaho aju nuturkeun wah mantep teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka dunia akhirat loba jelema nu teu percaya ka Kangjeng Nabi di dunia na keneh teu percaya ka Kangjeng Nabi cilaka ulah teu percaya ka Kangjeng Nabi maksiat bae karena aturan-aturan Kangjeng Nabi tu NTB tu Palu eta maksiat ka Kangjeng Nabi aslina ka Gusti Allah mantap kula sok meringkak bulu bela mun di Cilongok kadenge aya nu mabok meringkak bulu Cilongok aya nu zina barang diteliti aya mah aya tapi lain urang Cilongok nu mabok teh alhamdulillah barang teliti tetep kudu neliti coba urang Cilongok lain oh lain ngan anu ngajual nama orang Cilongok lebih parah sama kos gitu saya sih ada ya urang ieu salah setik gempa salah setik angin salah setik banjir ulah mengundang bendu Allah urang hijrah coba kuari hijrah minal taat minal maksiat ila taat di jero hate urang bae ya Allah ya Rabbi lamun Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ka Madinah lamun para sahabat hijrah di Mekah ka Madinah nyalametkeun agama abdi mah endek hijrah tina maksiat kana taat sakitu bae geus tuturkeun petunjuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun nuturkeun Kangjeng Nabi hampang ulah nuturkeun anu teu akur jeung Kangjeng Nabi boro-boro muamalah munakahat jinayat salat bae lamun akur jeung Kangjeng Nabi hampang aya jelema salat tapi teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi takbirna sabaraha kali sholli Allah usolli Allah aya anu ngamakmum urang Arab cek urang Arab da di Arab nu salat kos kieu ye tapi barang ka Indonesia loba kageteun urang Arab sakali deui sia teh jadi ku aing ditarik sia cek urang Arab
bener baik kau 4 kali 5 kali Allah ditarik kan mundur kurang Arab ke hareup langsung teu usul deui nama guys langsung Allahu Akbar hebat orang Arab nyana nyileuk anu tadi teh sakali bae cek nyana teh aya takbir sakali ngomong teu beres orang Arab siapa sahabat deh itu karena ke jelema barodot nuturkeun Kangjeng Nabi nu pertama teu beres nu kadua teu becereg jadi atuh geus ben mantak ngaji jelema nu teu ngaji mah kos kitu tah lamun ngaji bahkan hampang ngeunaheun teu kudu hese-hese ja Allah maneulekeun bae jeung ngagerakkeun urang ge Gusti Allah mantak teu kudu hese-hese ulah usolli aya deui usolli far kebenaran di tukangna Ki Ja'far hayo par deui Gusti tadi aing di tukang tentulah lain salat pasini nah iya kudu nu bener salatna kudu sesuai jeung aturan kudu jual belina atuh kudu sesuai jeung aturan urang lamun jadi karyawan kudu sesuai jeung aturan dagang dan lain sebagainya geus diatur ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang hijrahkeun tina teu bener kana bener urang hijrahkeun tina maksiat kana taat urang hijrahkeun tina anu tatadina kurang khusyuk kana khusyuk urang hijrahkeun hate urang nu tatadina kurang yakin supaya yakin ka Gusti Allah niatan mantapkeun ku urang ka Gusti Allah hijrahkeun hate urang masya Allah kari gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah lamun tadi Kangjeng Nabi hijrah nyalametkeun agama para sahabat hijrah nyalametkeun agama bari bayangkeun ku urang hijrahna lain sakadar hijrah imah ditinggalkeun lahan ditinggalkeun pamajikan nu embung milu lantaran beda agama ditinggalkeun anak ditinggalkeun hewan ditinggalkeun batur menyelametkeun agama datang ke hijrah masya Allah kari geus urang mah kuari mah hijrah bae tina maksiat kana taat nu tatadina urang ngosok ngahiji di kamar jeung pamajikan coba dihijrahkeun urang ngomong ke pamajikan neng tadi muludan tita hijrah wayahna nya dek ditinggalkeun heula ku kakak beda kamar heulanan kakak dek salat tahajud sorangan cek pamajikanna atuh teu naon Gus kitu masukan bae kakak ka surga kula kaajak bae udah tarariis asana ngomong kos kitu ti istap pamajikan urang salat Allahu Akbar di kamar dipoekan kan ku urang jam 2 peuting masyaallah kakarek ke urang sarakata aya sorak koletrek ji naon sia eta jaenal boa wah geus pikiran kada jurig we pan urang mah aduh barang asyhadu alla ilaha illallah koletrek geus teu salam deui langsung ka pamajikan kere geussan gitu kan geus pan sakedeung amat aya jurig eta hijrahna sakedeung jasa hijrah teh boro-boro naon ku koletrakan bae ge urang mah sieun coba dimantepkeun ka Gusti Allah mantepkeun ka Gusti Allah urang hijrahkeun ku ari mata urang nu tatadina kurang bentak-bentakeun anu tatadina urang full nonton TV dihijrahkeun ku ari ya Allah ya Rabbi abdi ku ari deuk ngahijrahkeun mata moal pati nonton TV lah geus ku ari mah dikurangan tatadina 12 jam genep jam bae saetik lalaunan hijrah tah ngaranna mulai lamun teu ku urang moal bisa nah ieu bangunan imah teh ya bangunan imah ku urang ku ari bangun jang balik urang ke jaga lamun urang ku hari ngantepkeun salat henteu teh hijrah puasa urang henteu judi terus nah mabok terus naudzubillah min zalik wa min zalik nah ieu lamun balik urang
bakal nanya baka imah nu di neraka sing hade eta geus disadiakeun ku Gusti Allah. Ornamenna ge bagus kalajengking. Imah nu di neraka mah orai koros nam bari haji pending geus boga orai koros mah kuari ge. Tak ieu jang balik urang persilahkeun kuari urang bangun jang balik urang ka akhirat di akhirat. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sing hade urang hirup di dunia moal lila geus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi tinggal kuari urang hijrahkeun mantepkeun kuari ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul pake aturan-aturan Kangjeng Nabi. Sakitu dina malam ieu urang ngayakeun maulidan nu tadi kula ge ngahadiran ngadengekeun geus luar biasa lobana kula mengan sakadar nambahan-nambahan bae ge lamun aya waktu. Malam ieu urang ngamimitian di dieu ke malam Senin di mana? Isukan malam Senin di Mang Haji Uy. Malam Senin isuk. Malam Rebo ayo geus. Ya pengaturan lagi tilok bebeja ya ka kula ieu. Payah tilok ngaturna ge aturan mah lapor malam ieu deui malam itu henteu mun can ditanya can ngajawab. Masya Allah karimi boga sekretaris ku kieu-kieu teh. Ya sekali deui urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere mantep keyakinan urang ka Allah, mantep keyakinan urang ka Kangjeng Rasulullah sehingga urang dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah, bere cinta ka Kangjeng Rasulullah, bere cinta ka ahli-ahli bait Kangjeng Rasulullah, dibere daek ngalaksanakeun aturan-aturan Allah sehingga urang jaga di akhirat dihijikeun dibarengkeun jeung Kangjeng Nabi urang di akhirat di sorga Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nya dicukupkeun ke urang sambung deui malam Senin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga manfaat ilmuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.